Ibu kenging bantosan, PKH, bantuan pangan. Kamari, bapak kenging kan. Kamari kenging. Mohon, ayo nanti disimpan deh, hoyong ada listrik. Oh, ibu teh can gaduh listrik. Aja nyolok. Oh, Bumina can gaduh listrik. Nya didinya, Mana bilik. Bumina? Nu bilik. Tapi itu di dia. Ayo urang ka Bumina can gaduh listrik. Aja nyolok kene. Oh, jadi ngumpul-ngumpul artos. Mohon kamanamihan anak kada saya. Di Pemda ke di bantosan listrik daya. Ya, Oh. Listrik 1,5 juta. mohon anu salapan baru. Ayeuna listriknya nyolok. Nyolok kene. Ya, nyaho teu Bupati Baheula Pak Dedi. Nya terang anak. Berarti masang listrik ke zaman Pak Dedi. Gratis. Dia teh pada di teh. Lain Imah Judin. Di mana? Di Majalengka. Oh, jangan sanes Pak Dedi. Lain Imah Judin. Itu kan Imah makan. Nya eta. Tanahna tanah saha eta? Biasa dia cara nu sanes. Biasa cara nu sanes kumaha? Nya atuh jang sing karunya ka mana mah. Sing karunya kumaha eta tanahna tanah saha, Mak? Ya batu rek we. Ngawe ku bapak apa jadi kumaha ge mah. Aduh, tanahna tanah saha eta mah hayos ya, Mak. Aduh, tong itu tuh jang karunya. Aduh. Tanahna tanah batur ya. Nya. Dalam. Tanah negara, Mak. Nya. Oh. Nah, eta we sampe mah KPC. Oh. Iya iya barang Mak ya. Oh. Ada ya lalaki di dia, Mak? Hah? Kita mah kan hasil desa Cilago. Kasaha? Kan itu kan dan sorangan. Mak di dia sorangan. Oh. Walah. Bisa. Ya. Oh. Baterai masang listrik. Ya. Kamari milih presidennya itu mah lain. Hah? Bapak mah iya bapak mah. Milih presidennya saha? Prabowo. Siga bapak mak. Nya juga Pak Igun bahwa. Oh, Pak Prabowo teh siga Pak Igun. Jadi maten teu milih video gambar itu teu. Tuh, eta mah nya diterapkeun sakan di dasar rumah sih. Milih nama milih saha? Prabowo. Oh. Nyolokna di mana nyolokna? Di warung eta. Oh, nyolokna di warung itu. Bayar 30. Mana duitna jangan bayar listrik teh? Yang mungkin itu dah aya oge nya. Ditunda di mana? Di Wargi teu aya nuju ka Garut. Oh, teu aya. Aya di dieu 400. Sok, agak semoga 400. KTP-na ka di mana KTP-na? KTP-na. Ah. Mana? Ya KTP-na. Dipoto ku Haji Udin nya. Mangga. Heeh. Foto Pak Haji Udin KTP-na. Nah. Ya KTP-na geus dipoto. Ayeuna rek dikirimkan langsung ka manajer PLN Purwakarta ya. PLN Purwakarta dikirimkan langsung ya. Dikirimkan ke manajer PLN Purwakarta ya. Oke, mau pasang listrik langsung di WA, Mak. Sudah dikirim di WA ya. Nanti sebentar lagi besok mungkin nyala. Mak nggak usah ngeluarin duit. Mas duit nanti dipakai naon duit listrik? Nya seueur kene kahoyong. Hayang naon, kulkas seboga imah geus alus hayang kawin deui nya. Amit tuh apa ya. Hayang naon. Nya hoyong barang teser we atuh hoyong. Ai teu damang ai gaduh masa tentet mah cek bari paosna biasa di Budar Gedor, ai teu gaduh masa sesah. Oh. Hoyong teser we sakedak-sakedik aja. Aduh. Bapak punten we ujang atunya dah hilap. Haji Udin, Ujang Haji Udin. Ujang Haji Udin. Nya sing rezekina sing manja. Pokoknya listrik mah hurung geus kuring Haji Udin nu mayar. Nya kade mau ulah kawin deui geus pasang listrik. Nya wae nikah sareng naon, saha nu kersa. Nya kuring naik terus. Nya. Itu oh jadi baheula teh dipasangkeun listrik ku Bupati Dedi. Ku Palurah, terus kahuruan. Listriknya dibawa ku salaki. Eta mah anu kahuruanan teh digentosan deui. Onteu listrikna hancur. Deui 1.650.000. Di masa laki. Nya dicanak. Terus salakina cerai. Emak jadi cicing di dia. Hirup sorangan. Tipe tinggi sorangan. Wanian mah teh nya. Oh. Imah teh boga kulkas nya, kulkas eusina naon? Hanya biasa we. Sayuran Oh, hebat kulkasna eusina sayuran segala. Hari hoyong barang emang. Pokoknya keren lah, Mak. Kuring terus ya, Mak nya. Nuhun. Nes, urusan listrik isukan anu ngurusan. Kurung pokoknya mah. Nah, Nuhun nya. Aduh. ulah poho, Haji Haji Udin. Udin Jadi nya. lamun anu nanyakeun masa-masa ke listrik usaha lamun aya camat tanyakeun, Haji Udin. Oh, Haji Udin. Ya.